warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun nami abdi Najwa Naysila Hasanah anu nuju sakola di MTS Yaspi Cantayan, sakola swasta anu terletak di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cicantayan, Desa Cantayan. Nah, di hiji poe ieu abdi bade nyaritakeun hiji dongeng anu kisahna teh tentang gagak nu hayang dipuji. Kumaha caritana? Aya tos terang atau aya nu hilap? Duduk, hayu ku abdi urang caritakeun. Nah, di hiji leuweung anu hejo aya hiji gagak sebutna ngaranna teh si Toto. Manehna teh ngarasa jadi manuk anu pang hebat-hebatna, anu pang pantesna menang pujian, tapi hanya kalna eueuh hiji pensato anu sadar kana kahebatanana. Di hiji poe si Toto teh keur hiber neangan kadaharan. Manehna teh nempo aya hiji anjing keur diuk dina hanapeun tangkal. Sebut we anjing ngaranna si Titi. Nah, si Toto teh hiber cicing di nadahan tangkal eta. Manehna teh nanya ka si Titi. "Titi maneh kunaon katempo jiga lesu kitu?" Cik si Toto. "Ih abdi teh keur lapar teu aya ka Maman," jawab si Titi. Si Toto anu masih boga ka Maman sasakamari mutuskeun mikeun ka Maman eta ka si Titi. "Abdi gaduh ka Maman tapi saalit teu kunaon," si Toto. "Ih, teu kunaon atuh maneh nyuhunkeun," cek si Titi. Nah, si Toto teh dipasihkeun ka Maman eta ka si Titi. Si Titi eta teh kacida nganuhunkeun pisanna ka si Toto. Nah, manehna teh nyebut si Toto teh manuk anu pangberehan-berehana anu beuki nolong ka sato nu lain. Nah, si Toto anu menang pujian eta bungah hatena teh. Manehna teh ngomong, "Akhirna aya oge satu anu nyadar kana kahebatan urang," cek si Toto dina jero hatena. Disaprak harita, si Toto teh jadi rajin ngalakukeun kahadean. Manehna teh jadi sok nulungan sato-sato anu butuh bantuan manehna. Si Toto eta teh ngaharepkeun yen manehna ngalakukeun kahadean, manehna teh bakal menang leuwih loba pujian ti sato-sato nu lain. Ngan hanya kalna teu kabeh sato resep ka si Toto. Aya babaraha sato anu sirik kana kahadean si Toto. Manehna teh nuduh si Toto teh ngalakukeun kahadean kur hayang dipuji hungkul. Si Toto nu ngadenge eta ngarasa sedih, ngarasa kahadean anu geus dilakukeun ku si Toto teh jadi sia-sia. Toto mutuskeun ninggalkeun leuweung neangan tempat anu leuwih bisa ngahargaan manehna jeung muji manehna. Saenggeus ngapung babaraha poe, akhirna Toto manggih hiji kota anu gede. Manehna teh nempo aya jelema keur ngumpul di hiji tempat. Nyamperkeun si Toto eta teh nanya ka salah saorang di dinya. "Eta keur naon maneh ku riweuh?" cek si Toto. Salah sahiji jelema ngajelaskeun ka si Toto maranehna teh keur nyieun panglombaan jang neangan manuk nu pikeun alus-alusna hiber. Si Toto nu ngarasa berbakat, manehna teh ngajadikeun kesempatan eta teh jang manehna nunjukkeun kahebatan manehna sorangan. Nah, si Toto teh mutuskeun ngadaftar di panglombaan eta. Nalika nepi waktuna tampil, si Toto nunjukkeun kahadean manehna teh bisa jadi manuk anu pang alus-alusna. Nah, si Toto teh hiber nampilkeun kaanggunanana, nampilkeun sorana anu alus, nampilkeun bulu-buluna anu indah. Sakabeh jelema anu nempo eta terpaku terpanah nempo si Toto ngapung. Manehna teh ngarasa si Toto teh cocok jadi manuk anu panghebat-hebatna, cocok dijadikeun juara. Toto anu ngadenge eta kacida bungahna. Manehna teh ngarasa yen tungtungna manehna geus ngadapatkeun naon anu salila ieu dihayangkeun jeung diharepkeun ku manehna. Tapi lila kulila Toto ngarasa aya nu kurang. Manehna teh ngarasa yen pujian anu dimenangkeun ku manehna teu ngajadikeun manehna teh bagja. Toto ngalamun
mikiran naon sabenerna anu dihayang ku manehna. Manehna teh ngarasa teu bungah deui kana pujian anu dimeunangkeunana. Toto sadar salila ieu manehna kur hayang dipuji lantaran dina kahebatanana. Toto mutuskeun pikeun balik deui ka leuweung. Manehna hayang menta maaf ka sakumna salto anu geus dipikeun nyeuri hate ku manehna. Manehna deui hayang diajar kumaha carana ngalakukeun kahadean tanpa ngaharepkeun pujian ti sato-sato anu lain. Saenggeusna nepi di leuweung, Toto menta hampura ka kabeh sato. Manehna janji bakal jadi manuk anu leuwih hade tanpa ngaharepkeun balasan. Kabeh sato di dinya ngarasa bungah. Akhirna si Toto sadar kana kasalahan manehna. Ti sakaprak harita Toto jadi manuk anu paling bager-bagerna. Manehna jadi sok nulungan batur tanpa ngaharepkeun pujian ti sato-sato anu lain. Toto hayang ngalakukeun kahadean tanpa ngaharepkeun deui pujian. Manehna hayang sato-sato nu lain anu hirup di leuweung eta bisa bagja ku manehna. Naon paedah anu bisa didapat dina cerita eta? Cerita eta ngajarkeun lamun arurang hayang ngalakukeun kabeneran tong ngaharepkeun pujian ti nu lain, komo lamun ngaharepkeun bayaran. Sakitu wae video ti abdi sing jadi manfaat kanggo aranjeun anu nonton. Hampura lamun masih loba kakurangan asina da abdi masih kena belajar. Nyuhunkeun like sareng subscribe-na di bawah. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.